Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Hanca halaman 40 Husnul A'mali Nataiju Husnil Ahwali. Husnul A'mali ari alusna pirang-pirang amal, bihuluwiha ku kosongna amal amma tina perkara yang uku anu nyegah ma hak kana amal, anil qobuli tina ditarima, minariai tina ria, wa goirihi sareng salianti ria, wa huduril qalbi sareng hadirna hate, ma'allahi sarta Allah, fi hali fi'liha dina tingkah midamelna amal, wa adam istigolihi sareng teu narima katungkulna kolbi bi ghairihi kulianti Allah, minal wasa wisi syaitoniyati tina pirang-pirang kareteg bangsa setan. Nataiju husnil ahwali eta pirang-pirang buah alusna pirang-pirang tingkah, alqaimati anu tumetep bil qulubi dina pirang-pirang hate, minazuhdi tina zuhud di dunia, wal ihlasi sareng ikhlas lillahi karana Allah, bi ayaksida ku yen ngamaksud murid, bi amalihi ku amalna murid, ubudiyatallahi ta'ala kana ku maula ka Allah ta'ala, lali tolabi hadin ajilin lain karana milari kana bagian anu gancang di dunia tegasna, wala thawabin ajilin sareng teu buruhan isukan di akhirat. Wa husnul ahwali sareng ari alusna pirang-pirang tingkah, nasiun eta anu tumbuh anu bijil atau nepi nu ngaharlogatan anu cukul eta kene, minat tahakuki tina tumetep ai tamakuni tegasna tumetep, bi maqamatil inzali dina pirang-pirang martabat anu dienggonkeun, ai pil maqamati tegasna dina pirang-pirang martabat, alati anu tunzalu dienggonkeun lati fi qulubil arifina dina pirang-pirang hatena jalmi ma'rifat, wahya sareng ari maqamat ma'arifu ilahiyatun ari wahya sareng ari maqamat eta pirang-pirang kanyaho anu bangsa pangeran, yuridu anu ngadatangkeun hakana ma'arif sa Allah ta'ala alal qulubi kana pirang-pirang hate, takunu anu bukti itu ma'arif kana ma'arif sababan eta jadi sabab fitar dakwah dina tinggal ngaku-ngaku, wa adamil iltifati sareng teuna ngalirik ila jannatin kana surga, au harobin atawa kabur menarin tina naraka. Fainal murida karena saestuna murid idza hasola eta di mana-mana hasil lahu pikeun murid, naon zalika itu ma'arifu ilahiyah, raqoba mangka muraqobah murid maulahu ka pangeranna murid biqolbihi dina hatena murid, falayak sida atuh teu ngamaksud murid bi amalihi ku amalna murid, gairahu ka salianti maula, wa idza hasola sareng di mana-mana geus hasil naon zalika itu ma'arif, taholaso mangka jadi bersih naon al amalu amal, mimma tina perkara ia uku anu nyegah ma hukana amal, anil qobuli tina ditarima, wa hadhil hikmatu sareng ari ieu kalam hikmah
kadalili eta sapertikeun ngadalilan 5 kana perkara qablaha anu tetep masa memehna hadihi wala makarat jeung samangsa bukti. Naon al-hisalul mahmudatu pirang-pirang perkara nu dipuji layan saw eta moal bijil ieu al-hisalul mahmudah goliban dina galibna ila min kasroti zikri kecuali tina seueurna eling seueurna zikir wal mudawamati sareng ngadawamkeun alaihi kana zikir. Zakaro nyarioskeun musannif zakaro maka nyarioskeun musannif hukana zikir biqaulihi ku dawuhan musannif la tatruk ayyuhal murid az-zikra la tatruk ulah ninggalkeun anjeun ayyuhal muridu he murid az-zikra kana zikir bal lazim balikta kudu netepan anjeun hukana lazim hukana zikir netepan anjeun kana zikir wadawim sareng tegasna ngalanggengkeun anjeun alaihi kana zikir. Painahu maka saestuna zikir aqrabu turuki eta pangleuwih deuketna pirang-pirang jalan ilallahi taala ka Allah taala. Wa alamatun sareng ngajadikeun ciri ala wujudi wilayati kana ayana wilayahna Allah atawa kawalian Allah. Faman mangka sajal mau fiko anu dipasihan taufik man di zikri kana bisa zikir fakot utia makanya tadi tos dipaparin man mansurul wilayati kana kawalian anu digelarkeun falatatruk maka ulah ninggalkeun anjeun hukana zikir li adami hudurika karana henteu hadirna anjeun ay huduri qalbika tegasna hadirna hate anjeun ma'allahi sarta Allah bihi dina zikir bi an kana kuyen bukti qalbu mustagilan eta anu katungkul bil wasawisi syaitoniyati ku pirang-pirang kareteg anu bangsa setan wal agrodi sareng pirang-pirang pamaksudan adunyawiyati anu bangsa dunia li anna ghaflataka karna saestuna pohona anjeun an wujudi zikrihi tina ayana eling anjeun tina ayana eling ka Allah bi antatruka kuyen ninggalkeun anjeun hukana zikir asyaddu eta leuwih banget min ghaflatika tinimbang pohona anjeun alhasilati anu hasil fi wujudi anu hasil fi wujudi zikrihi dina ayana eling ka Allah li anna taraka zikri kana saestuna ninggalkeun zikir bihi eta tetep dina zikru bu'dun ari jauh anillahi ta'ala ti Allah ta'ala bil qalbi ku hate walisani jeung lisan bihila fi zikri kalawan beda jeung ayana zikir fa innaka maka sesuna anjeun in ba'udal eta lamun jauh anjeun anhu ti Allah biqalbika ku hate anjeun pa anta tahari anjeun qaribun eta deukeut eta anu deukeut bilisanika ku lisan anjeun palaika tumestika anjeun naon palaika tumestika anjeun antadkuro kana yen eling anjeun Allah ka Allah bihi kulisan wa in kana jeung sanajan bukti naon qalbu ka hate anjeun gopilan eta anu poho hala zikri dina tingkah zikir fa asa mangka mudah-mudahan ayar fa eta yen ngunggahkeun Allah ka anjeun ayyuroqiya tegasna ngunggahkeun Allah ka anjeun min dzikrin tina zikir ma wujudi goplatin tina sarta ayana poho hate anil maula ti pangeran ila zikrin kana zikir ma wujudi yakdotin sarta ayana eling hate ayat yakudin tegasna nyaring lima kana perkara yunasibu anu mantesan ma hadrotahu ka hadroh Allah kapayunan Allah maksud
subhanahu ma suci Allah, minal adabi tina tata krama, wada mistigholi jeung henteu narima katungkul anhu ti Allah bigoirihi kusalian ti Allah. Wa min dzikrin sireng tina zikir ma wujud yakdotin sarta aya na eling hate ila zikrin kana zikir ma wujudi hudurin sarta aya na hadir hate bi ayat hula kuyen asup naon al qalbu hate hadrota robbi ka payuneun pangeran, ka payun Allah pangeran. Payurokiba tuli muraqabah qalbu hu karob hala zikrihi dina tingkah elingna rob karob walaya gefula sareng yen teu poho qalbu anhu ti Allah. Wa min zikrin sareng tina zikir ma wujudi hudurin sarta ayana hadir hate ila zikrin kana zikir ma wujudi goibatin sarta ayana lali amatina perkara siwal madhkuri anu salian tidak anu dielingan. Wa wasari'a sareng ari al madhkur Allahu eta Allah bi ayafna kuyen sirna murid hatta ani zikri sehingga tina zikir paesiro tulu jadi murid yakhruju eta kaluar min huti murid naon azzikru zikir min goiris qasdin tina tengah maksud wahina idin sareng dina nalikana yasiru yakunu bukti naon saha al haqqu Allah lisana weta ngaraksa lisana murid aladi anu yantiku ngomong murid bihi kulisan fa in batosha makalamun neungeul saha hadza zakiru ieu anu batosha teh nyabok sahadza zakiru ieu anu eling eta anu zikir kana tah bukti hak yadahu eta ngaraksa leungeunna zakir alati anu yabtisu nyabok zakir biha kuyad wa in sami'a sareng lamun nguping zakir kana tah bukti hak samahu eta ngaraksa pangupingna zakir alladzi anu yasma'u nguping zakir bihi ku ladi wahadihil ma'alimu sareng ari ieu pirang-pirang ciri wal maroki sareng pirang-pirang tempat unggah layak ripu eta moal terang hakikota akan hakikatna hadihi illa salikuna kecuali saha illa salikuna kecuali jalmi-jalmi anu ngambah kabeh wujdanan halna manggihan wal ulama'u sareng pirang-pirang ulama imanan halna iman watas dikon sareng ngabenerkeun paiyaka maka kudu sieun anjeun watak di basar tangah bohongkeun bisain kan hiji perkara min dalika tina itu hadihi patah laka maka cilaka anjeun mal halikina sarta jalma-jalma anu cilaka wala makana jeung samangsa bukti sal murid rubama yastabidu eta terkadang ngareken jauh murid al wusula kana wusul ila zalika kana itu hadhil ma'alim naha maka ngalarang musonib hukam murid biqolihi kuduhan musonib ayat wa madzalika 'ala Allah bi aziz. Lapad wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz Quran itu teh. Wa ma sareng teu naon zalika itu ayar fa'aka
lafad wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz, lapad wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Wa ma sareng teu naon dzalika itu ayarfa'aka 'ala Allahi ka Allah bi'azizin eta nu hese. Liannahu kana sesuna Allah qadirun eta nu kawasa ala kulli syai'in kana saban-saban perkara. Fa'alal murid mangka eta tetep mesti ka murid al qiyamu ari ngalakonan bil asbabi kana pirang-pirang sabab. Wa minallah jeung eta tetep ti Allah al wusulu ari wusul warapul hijabi sareng ngaleungitkeun hahalang. Sadaqallahu adzim. Wallahu a'lam.